Sampurasun. Pamirsa tepang di sareng simkuring pun Nabila Putri Haryandi baris menerbitkan Warta Dina Dinten Ayeuna. Dina acara Warta Sunda di televisi Kampus Pamirsa Awan TV. Edisi Selasa, Raping 25 Desember 2018. Sejak kasanggapan Warta Utama Bencana Alam Tsunami di Selat Sunda. Pika Senin itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ngarilis jumlah korban tsunami Selat Sunda nepi ka 50 orang meninggal, 588 orang baluka, jeung 3 orang meninggal. Jumlah anu meninggal ayeuna geus percobaan jadi 210 orang. Selain korban jiwa, baluka jeung BNPB oge ngarilis karugian fisik anu ngaliputi 330 unit imah rusak pisan, 8 hotel rusak pisan, jeung 10 kapal rusak pisan. Oge puluhan kapal diwatahkan rusak anu ringan. Apalah pusat data informasi jeung Humas BNPB Sutopo Purwonugroho dina poe Senin 23 Desember isuk negaskeun pengumpulan data masih dilakukan kusabab aya kemungkinan data korban kerusakan anu masih terus nambah. Pandeglang merupakan daerah anu kadampak tsunami pangparahna jumlah 33 orang maut, 481 orang baluka, 330 unit imah rusak pisan, 8 hotel rusak pisan, jeung 10 kapal rusak pisan. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Mugi jinten layeukeun kanggo utang saya. Ngawakilan redaksi Warta Sunda, simkuring pun Nabila Putri Haryandi, Suja Amit Munir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.